Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka kituna teh bari mawa ati nu peurih lir digerih, di jantung lir di dudutan, kabina-bina kanyerianana ariras mikiran kaayaan dirina, awak naas diri tiis taya bagja goreng milik hirup ngan dipuk-pruk ku kabingung. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ari Nyi Esih teh ngorak keneh eukeur mah boga wanda hade rupa katurug-turug ayeuna mah kaurus bener-bener. Atuh lila-lila mah teh burung moronyoy lir emas anyar sinangling. Gurat-gurat mamanisna anu keur waktu hirup di kampung mah nyumput nyamuni kalimpudan ku kasusah salilana heureut pakeun pungsat bahan. Ayeuna mah tembong atra nyacas geuretan beungeutna aya sari-sari matak giung nu keur lanjung. Teu heran lamun loba jajaka atawa duda nu ngaheroan, malah teu kurang-kurang anu togmol nanyaan ka Pak Haji Solih menta Nyi Esih pikeun bojona. Tapi da puguh boga salaki keneh. Kanu kieu, kanu kitu oge, Nyi Esih ngan ukur godeg, eueuh nu ditarima. Tapi, abong kena lalaki. Sok aya nu kekereuweut. Sakitu teh dilayanan, sasat ditampik sapajodogan. Teu euleum-euleum, kawas nu kanal kulit beungeut. Ditampik teh kalah meulit. Ditojer siga nu peler, dibaeudan kawas nu dipikaheman, keukeuh we nyolondo lumah lameh bari ngolo ngabibita kudunya barana, sangkan daek ka manehna rehe matak juanaker. Mimitina mah boh Pak Haji, boh Bu Haji, tara ieu barang open. Tapi sanggeus aya salah saurang barayana Pak Haji nu mikah hayang ka Nyi Esih. Hasan, hiji duda nu geus aya umuran. Pak Haji mimiti ilu biung kana urusan manehna. Ngojok-ngojok setengah maksa supaya manehna daek ka Pak Hasan. Cenah boga salaki, teu nanaon. Kapan rapa oge bisa karad agama. Ku ayana tindakan Pak Haji kieu teh pikeun Nyi Esih mah ngadatangkeun parasaan nu kacida haridang bayeungirangna. Bingung kudu kumaha nyapilakueun, nolak ngarasa era puguh geus kahutangan budi anu lain lumayan ku Pak Haji jeung Bu Haji teh. Cicingna di dinya sasat
dijieun dulur pet ku hinis. Lamun manehna nyaluyuan puguh papalingpang jeung kaayaan hatena. Bener rapa teh diwenangkeun. Tapi manehna teu kaduga sasat nganyeri kanu jadi salaki. Ongkoh Duriatna mah masih keneh gede ka Asmita teh. Moal tutung ku diduruk, moal laas ku dikumbah, langgeng teu aya surutna. Dina mangsa Pak Haji nyesedek menta putusan, Esih gilig hatena, kalah kumaha oge, manehna moal nganyeri kanu jadi salaki. Kajian manehna hirup kadungsang-dungsang deui jeung tinimbang bengkok sembah ngijing sila kanu jadi panutan. Dina ngajawabna pamenta Pak Haji teh manehna ngajanggian yen poe isuk krek mere putusan. Padahal dina waktu peuting keur jemplang-jempling. Secara nekad Nya Esih ngareles ti imah Pak Haji Solih ninggalkeun Cikamiri kalawan teu puguh anu dijugjug. Ngan sakadar nuturkeun indung suku. Paribasa lempang sakaparan-paran rek ngawangun deui lalakon anyar. Memang manusia hirup mah moal leupas tina lalakon hirupna. Ngabarengan muterna dunya nu nimbulkeun robahna zaman anu salawasna terus maju ninggalkeun tapak lacak nu ka tukang-tukang. Naon-naon nu geus kaliwat kudu jadi contoh pikeun padoman dina yang hareupan pika hareupeun nu bakal disorang. Sanajan pinter paribasa ngukir langit ngareka mega, ari bari dibarengan kulaku nu teu bener mah lapur mubazir taya paedahna. Elmu teu jeung amalna, lir damar teu jeung caangna. Pinter ge mubadir, ari teu kaala paedahna ka batur mah. Pinter ge percuma, ari teu daek tutulung mah. Kumuterna dunya nu nimbulkeun ayana beurang jeung peuting. Eta memang ngajadi silib siloka yen nu ngaranna makhluk mah taya nu langgeng. Kabeh kakeunaan ku Allah gingsir. Nya kitu deui manusa. Satungtung hejo lalakon rambai carita. Gumelar di alam dunya. Salilana robah-robah tara cicing dina hiji martabat. Saperti Mang Dekong baheula. Baheula mah pan geus kakocap jalma dugal. Hirupna ngan ngandalkeun tina babadog rampog. Ari ayeuna mah jadi babalik pikir. Sanajan manehna henteu jadi santri oge, tapi kangaranan pagawean nu batal haram geus petara dilakonan deui. Tapi ari juragan barja mah sabalikna. Nu tadina hirupna di ugung-ugung di dama-dama kurahayat pubuhan jadi papayung desa. Sok sanajan kituna teh ngan awahing ku kapaksa lantaran sieun diroga hala. Maklum geus kakocap juragan lurah teh jalma nu kacida gangasna. Teu inggis nyelakakeun kasing saha nu dipicua ku manehna. Ayeuna mah manehna teh sok katembong ku kulunuan ti peuting. Biasa babarengan jeung si Usin Katut Siwarma anu ayeuna geus jadi sobat dalitna. Ngadatangan jalma-jalma nu kaitung jegud oge nu rada ireug talinge kurang pageuh tulak pantona. Horeng si mana horeng. Geus lila juragan barja teh dipecat tina kalungguhanana geus teu jadi lurah deui lantaran ngagasap duit nagara. Kumawani make duit pajeg anu teu saeutik jumlahna. Baheula oge pangna dijieun lurah teh lain pedah manehna teh jalma pinter atawa jalma bager. Kapilih ku balarea pibakaleun nyaah karahayat. Lain eta nu jadi lantaranana. Dipilih jadi lurah teh sasat dijenengkeun kunu ti luhur diarah kawanina jeung pangaruhna.
bubuhan geus katotol hiji bocokok. Ari di lurahan kuda dengkot bangsat gerot mah. Eta deh supaya rahayat kigis miris moal hararese ari ditagih pajeg. Dasar atuh pamerintahan jajahan anu sanyata-nyata nama lurah teh dipake alat pikeun meres karahayat. Ayeuna sanggeusna manehna jadi lurah dongkol. Nya balik deui we ka asalna baheula. Paribasa anjing mah tara poho kana iat. Gawena ngalantrah saban peuting. Ngintip-ngintip banda batur rek di arah ti bongohna. Saeutik oge manehna teu inget kana hiji dosa yen geus ngalakukeun hiji pagawean anu ngalantarankeun gumilar kadungsang-dungsang. Anu di akhir baring supagi pasti bakal aya wawalesna. Sok sanajan syariatna gumilar teh hiji makhluk anu lemah. Waktu keur dikakayana teh sasat masih keneh bolon nongtot leho. Tapi gumilar gelar kadunya lain kahayang manehna sorangan. Manehna teu nyaho-nyaho. Tapi gumilar gelar kadunya teh kalawan kudrat ilahi. Gumilar hirup ngalalakon ngan saukur dharma wawayangan. Ari hirup teh pasti ngarandapan suka duka, senang susah, seuri ceurik. Mun teu kitu lain hirup pingarandeunana. Gak jelang. Hiji jajaka nu keur meujeuhna buta tulang buta daging luluncatan dina luhur pasir. Luak liuk ngencang atuhu kawas aya nu ditempoan. Kajelang deui kabeh handap. Terus nurugdug mudun jelang deui luncat kana luhur batu gede anu ngadungkuk nangkod dina beungeut gawir. Kencaeun jalan satapak nu keur disorang. Jan manehna nangtung ngajega panonna seukeut mencrong ka hareup kewes pantes dina dangdanana sing sarwa hideung. Baju kampret dicalana komprang nengahan bitis semuneros. Dina cangkeng ngagenduk sorenanana peso balati turunan ti akina. Hareupeunana parentul pasir-pasir nu satanding jeung nu ayeuna keur ditincak ku manehna. Cungkrangna jero calangap barala ku rerembetan. Red ka kenca rada melong ka jauhna. Mayakpak pasawahan tembong ngagedod kawasna keur bener hejo. Kajeleng terleng manehna tuturubun muru ka lebak. Sakitu pudunan teu sirikna nutung teh daya pisan kahariwang meleteng we lumpat daya kakagok. Bijlig kanu datar nincak jalan satapak anu malibir sisi gawir nu ngadingding. Korbas aya nu disada gigireun. Si jajaka rikat malik leungeun katuhuna hideng nyulusup kana cangkeng ngarampak perah peso balatina sedengkeun panonna neuteup seukeut kana rungkun saliara. Korbas loh bangus anjing tembong nyurungkuy nyuaikeun dangdaunan. Balinyeh si jajaka seuri neuteup kanu anyar datang. Hiji anjing ules coklat mulus nyampeurkeun ingkud-ingkudan suku hareupna sabelah teu napah kana taneuh. Buntutna kupat kepot, huluna gudar gider semu tungkul bari disada bangun humarurung. Paingan di pasir eueuh da ngadon ngecerog di dieu. Ai kunaon suku si teh pasar?
Si Jajaka saterusna nanya bangun kaget. Gog cingogo. Suku si pasar nu cingked teh diilikan, paingan, da geuning boleksek, sarta ngagempeng bareuh, tapak malengpeng meureun. Nu nenggor sia teh pasar? Pokna deui nanya, bari ngulak ngilik cokor nu bareuh. Anjing teh huluna naon nyereang seuria. Anjing teh huluna teureun-eureun gudar-gidir ngalendean bari buntutna kupat kepot. Mun jelema mah bebeja meureun. Ya ulah bangor atuh sia teh pasar. Hayu urang balik ke dieu mah urang ubaran. Jeung si Jajaka teh cengkat init deui. Tidinya si pasar ngiclik nuturkeun pandeuri bari ingkud-ingkudan. Beak ngurilingan bujur pasir. Leok mengkol ka katuhu nyorang jalan nu ngabulumbung. Nu kenca katuheunana ngampar kebon nu kakara diaseukan. Bre hareupeunana manggih sawu ngupuk sisi jalan. Anu bogana keur diuk silatutung bari nyisig sarta melong ka jalan anu ngabulumbung tengah kebon. Bahdira nu di kampung Cipacing mah geus taya nu bireuk deui. Hiji jalma anu geus katotol jago dipikasieun dipikas seber ku sarerea. Lantaran manehna teh sahaok kadua gaplok sausap kadua jedak ninggang cukang irung. Pasemon hasem ngomong borongongong cenah mah dugal tingongora. Eukeur mah jago maen po katurug-turug jeung loba murid-muridna deui. Nyambejeunna mun Bahdira rek angklung gede hulu. Luhur pamakanan lantaran loba andelan. Murid-muridna nu lain saeutik jumlahna bisa dipentes tanagana mun sakalieun aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah meta nu rek binasa ka dirina. Lari si Jajaka kampung ngaliwat ka hareupeunana. Kanu disaung ukur ngareret, terus di manehna noyod we teu barang tanya, puguh teu bau. Sanajan memang salemburna oge, tara pirajeuneun campur. Ngan si pasar leumpangna berod, bari ngagereng nyangereng. Mireungeuh disaung teh kawas tepung jeung musuhna. Naon teh pasar? Si Jajaka ngarandeg bari mari ka tukang ngareret ka anjingna anu ngiclik. Jegug. Si pasar ngagogog bari meurit kana suku si Jajaka. Anjing kurang ajar sia. Ceuk Bahdira satengah nyorowok bari merong. Kalius cerot. Manehna nyiduh sarta ngagilirkeun sisigna ka belah kenca. Karah, nah kumaha kitu? Si Jajaka nanya deui teu ngarti. Ngajega di tengah jalan nu taneuna bejedug ngebul. Kurang ajar. Kebon kakara meunang ngaseuk diriak. Nya atuh ngaranna ge sato bah. Ceuk si Jajaka. Sato pikasar beuleun keur kurang ajar teh. Cacak lamun tadi jeung nu gabelegna mah nu dibajeg teh moal anjingna. Tapi deuk Bahdira bari jung we cengkat kecerot deui nyiduh bangun nu geuleuh. Dipalengpeng ku abah anjing teh. Si Jajaka merong. Kuda we dipalengpeng ku bedog. Rek balik teh suka kitu saring teh. Bahdira bijil disaung leumpangna gaya nyekel perah bedog. Henteu ngan eta we meni dadeglar naker. Piraning anjing atuh kumaha we ngawarahna nu pantes mun kurang ajar teh mah. Tapi najan kitu da moal matak ngaruksa kebon. Si Jajaka namalang. Wah tuman.
cacakan mun aya si lain mah tadi. Meureun sakalian we jeung nu gablegna tadi bajeg teh. Pokna bari morongos. Nah, ada bisa nyingset atuh kuring mah, bah. Atawa lompat. Montong disaruakeun jeung sato. Ngajablog sia. Saha lain teh? Nyaho sia teh? Hah? Badira beuki morongos, sorana handaruan, mataksawan budak borangan. Har. Kapan keur ngobrol ieu teh lain? Si Jajaka seuri, bibirna ngarenyu, neuleuh polahna Badira, asa ku ieu aing pisan. Walah. Nembal sia. Dipek-pek ku aing. Hah? Gubernur sia teh. Eueuh. Titipan pangeran ieu teh bah. Ulah dihangu. Ulah sapek-prek-prek nah bisa kabenon. Teu hade jelema mah ngabinasa papada kaula dasar wae makhluk Allah. Si Jajaka kawas ngaheureuyan. Walah alah. Sia teh mah patahan ka aing. Bebenyit bukan jari ngao. Teu perlu dipapatahan aing mah deuleu. Hirup aing geus 60 taun. Moal nguyang ka nyaho. Moal butuh ku ilmu panemu ti bebengok sia. Ngomong teh jang dicalangap we. Ohek. Badira ngutahkeun sisigna. Bolawar weh dibaledokeun kana beungeut si Jajaka. Kalawan gaya monyet nampan pamaledog. Kep we sisigna ditewak sakilat geus balik deui kan bogana. Plok. Bener pisan kana mata belah kencana Badira. Waduh. Cenah bari nyomot sisigna tina panon. Sedang leungeunna nu sabalah deui gigisik. Sungutna ngocomang nyarekan. Setan sia. Sarua jeung anjingna. Aduh da meneran pisan kana panon. Kawan tu karasa peurih sabab sisig anu jadi peureuh. Teu anta parah deui. Badira sabrut we narajang. Yuk. Peureupna ninggang irung. Si Jajaka nu tayalian manehna teh Wijana atawa Gumilar. Sakilek miringkeun awakna bari ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup satengah lengkah. Suku kenca ditarik ka gigir. Nu pasanganana jadi serong. Peureub anu ngahiuk bangbaraan teh ukur ditoel we ku curugna digibarkeun. Sarta sakilat suku Badira dikael. Teu loba pamolah deui solentot. Beda buat we. Badira disusut nyungkruk teu beda we ti begu nyungkur. Ai. Ngelawan sia. Badira ngorejat hudang. Panonna hurung beungeut ngembang wera. Nafsuna ngagugurug. Geus teu bisa dikadalian deui. Asa diulinkeun ku budak satepak. Ngalakon nyolontod namru ti kusruk. Panonjok poos. Bongan we ngoa teuing. Kurang wiwaha anu teu mahna kawirangan. Nya teu ngalawan kumaha da kuring mah ngabela diri sieun kabajeg suku. Ceuk Gumilar ngaheureuyan. Anu dipalar amarahna supaya tambah muda. Diwayak sia ku aing. Teu dua, teu tilu si dira di dieu teh deuleu. Di podaran sia ku aing. Badira morongos, kumisna centang. Nya asal daek tanggung jawab we ka pangeran. Ari hayang maehan kuring mah. Tembal Gumilar bari taki-taki masang kuda-kuda anu pancuh namleg dina taneuh. Kaayana tenang, nitenan gerakan lawan. Cak deui. Badira narajang meupeuh careham. Gumilar ukur ngabalirkeun beungeutna bari ngasupkeun peureupna meupeuh iga burung ku leungeun kencana. Badira nu ayeuna mah leuwih ati-ati, sakilat ngagilir awakna bari ninggang cukang irung. Gumilar sakedet jingkrak dina gaya hap-hap pindah. Bari kecerot we nyiduhan kana beungeut Badira anu teu kaburu ngejat. Setan sia. Pokna bari nyusulan ciduh di kumisna. Sebrut deui.
Bahdira narajang maksud nama rek newak leungeun Gumilar anu nyodor ka hareup, rek dibeset ku tuur beteungna. Tapi Gumilar sanajan masih keneh ngora can cukup pangalaman, dina urusan main po mah kasebut geus mahi teu kapetolan ku gerak tipu meunang guguru ti lelembut. Babana ti bubudak bibilintik pangarti ti leuletik. Rikat manehna luncat nojerkeun sukuna dina gaya sepak kuda beger warisan ti indungna Nyi Asmi. Sedang leungeun katuhurna ditilepkeun Masekon pikeun ngabadu gado Bahdira. Orokaya Bahdira ayeuna mah leuwih rancingas. Manehna ngarempod nyalametkeun gadona bari satekah polah ngarawel suku musuh. Tapi Gumilar nu memangna geus cukup nampa gemlengan tinung bapana katut akina nyaeta Mang Dekong jeung Mang Salhapi. Sakiceup we geus bisa ngarobah gerakanana. Suku ditarik sedangkan leungeun anu Masekon jadi muka meber. Hiu meupeuh puhu ceuli dina gaya nilas tangka cau. Puk bengkeung tapi teu ragrag. Lantaran suku Jebrag Bahdira pageuh napal dina taneuh nyebrok luhureun mumuncangan. Tapi Gumilar geus mafhum kana adegan musuh teu ngengkekeun deui. Sukuna nu tadi ditarik ayeuna dibalikeun deui. Cetruk ngalebok gado. Anu antukna Bahdira anu sakitu jangkung luhur simbar dada teh ngoleang lir kalakai murag ngajoprak dina taneuh ngebul. Bari napasna renghap ranjug panon beus cimataan. Teu bisa dihina bah si pating jelema mah. Cing kumaha aya keneh nafsu pikeun ngabajek suku teh. Gumilar nanya kanu keur ngajoprak teu puguh pola. Red ka si pasar keur depa we sisi jalan bari buntutna kupat kepot. Ngarasa atoh meureun dumeh dununganana unggul tarungna. Bahdira teu nemalan manehna ngahruk we teu beda ti bueuk meunang mabuk. Murungkut kawas peusing kagebah bingung kudu kumaha nyapilakueun. Cicing wirang neruskeun ngalawan teuntupan boa matak cilaka. Lir monyet kena sumpit dicabut paur disurungkeun nyeri. Eureun ti bebeut maju ti kusruk teh sanyana. Tapi lain oge Bahdira anu geus kaceluk jadung. Ari kudu gancang-gancang boboleh mah. Lemor rumasa keok. Tapi mun ngagunakeun bedog can puguh eleh. Sakilat manehna luncat. Cireng. Cerepet mesat bedog satampah. Syet seseukeut bedog teh rek narok babatok. Yukna bedog nepi ka ngadatangkeun samberan angin bakating ku tarik. Nu maksudna Bahdira moal salah rek meulah sirah Gumilar sakaligus. Modar sia. Tapi Bahdira lain deui ngaranjugna. Pigelang leungeun nu dipake nyekel bedog ngadadak merengkel asa ditinggang ku barang teuas. Oge karasa dadana aya nu nyurungkeun. Anu ngajadikeun bedogna ngoleweng sarta meh tijengkang. Ari Gumilar katempona jongjon we ngajantem bari nyerangkeun. Kuda-kudana teu ngeser satunjang beas. Ulah cileureun atuh Abah rek kala nyawa teh. Cek Gumilar bari ngagelenyu. Ari Bahdira molohok we bangun hookeun. Kanca dangu Bahdira nu rumasa geus kapalingan gerak. Nafsuna beuki ngagedur, boga rasa dirina dipapanas. Sakilat bedogna dihembatkeun rek nigas beuheung. Gumilar ngagilek bari panon rancingas. Sak deui. Budagna muih suat siat luhureun sirahna. Lep dongko. Saterusna depok dina gaya pamonyet. Gemlengan Mang Salhapi. Waktu bedog mi lepas ngakan angin. Sakilat suku Gumilar nyayang kana iga burung. Tapi teu dirasa. Yuk deui we. Bedog Bahdira nigas taklak lawan. Gumilar balik deui kana gerakan pamonyet. Ngalegot nyerong.
gerawak we kulit beteng Padira dijembel urubug mundur bari nyengir yuk deh bedogna dihematkeun Gumilar narik suku nyerong bedog teh ngahiuk ngakan taneuh sakit Gumilar meupeuh pepeuteyan Bahdira anu nyekel bedog sedengkeun leungeun kencana jurus kahiji Cimande warahan Kiparta warisan padarga ngacedak ngakan careham anu antukna Bahdira hiji dedengkot nu tacan ngarasa ragrag teh ngalengak dina keur ngalengak disawing gadona ku tonjokan otomatis jurus katujuh Cimande cerot cerot dengkang blah kowe nangkarak tina sungutna ngalei bijil getih lantaran huntuna nuges semu-semu hejo teh aya tiruna plakluk marurag kumisna ngadadak lempes mulahek piraku atuh kolot-kolot wilingan dina tanah ngebola bah Gumilar ngagak-gak ngeunah seuri mireungeuh Bahdira kusah koseh kawas budak mumundingan Bahdira geus teu mirosea dikanyeri manehna maksakeun maneh udang awakna ngeleper sarta teu anta parah deui beulenyang we lumpat teu sirikna notog-notogeun maneh teu beda we tinu diudag ku badak satungtung masih keneh kadenge cakakakna seuri Gumilar manehna lumpat di babaranting poho di kaera unah pasar nu nyingkudan sia teh nya teu ku aing tah dibayar di kontanan malah jeung rentena sakalian iwah eno urang balik ceuk Gumilar bari ngarerek ka si pasar anjingna si pasar kawas nu ngarti turung gunung nangtung suku hareup sabelah dijengkekeun dumeh nyerieun keneh ari buntutna kupat kepot cegug cegug ngagogog saterusna babaung sorana ngelewung mutuh matak pika keungeun bangusna tanggah ka langit gandeang we Gumilar lempang tandang gandam taya ka hariwang teuneng ludeung taya ka keueung tukangeunana ngiclik si pasar ingkud-ingkudan anjing kukutanana nu satia anu biasa sok dipake moro mencek ka leuweung kanca dangu sadayana samemeh seuneu ngagedur biasana haseup heula ngelun tapi ari kaayaanana Bahdira jeung Gumilar mah geus teu mangrupa haseup deui malah geus ngagedur hurung sanajan bari siga nu hurung di jero durukan huut sigana teu hurung soteh da ari dikorehkeun mah burahay waktu Gumilar bebeja ka mangsal hapi yen manehna kungsi riributan patelak ngadu tanaga jeung Bahdira sakedapan mah akina teh ngahulang we kawas nu teu panujueun pisan incuna riributan teh nyar-nyar pikasusaheun hidup mah jana ceuk mangsal hapi bari neuteup beungeut incuna careretan mah panon incu kukutna teh bet siga panon minantuna Nyi Esih ari beungeutna mirip-mirip Asmita komo rigigna mah mani namleg nah sieun kitu ku Bahdira teh aki Gumilar nanya ka akina bangun heran lain sieun ujang ngan manehna teh curang leuh mun wani hareupeun mah eta paurna teh ari ngabongohan manggani ngarea muridna mangsal hapi satengah ngeringan ka Gumilar mangkewe atuh ki ulah sok horea memeh prak kapan saur ake oge laki mah ulah borangan ulah babarian mopo memeh nanggung
balayar sieun ku ombak. Tembal gumiler tandes. Lain borangan. Ngan lamun urang ngelehan. Ngelehan maneh. Cek rasa aki mah. Leuwih alus. Nya atuh da miheulaan nimpu kaki. Ieu kana irung. Lamun urang kudu ngelehan mah nya nganu harti meureun urang teh ngantep maneh. Irung disina menyon dipeupeuh ku peureup batur. Ceuk gumilar bari nyerenges seuri. Nya geus bae da geus. Geus kaliwat mah. Ngan wayahna jana kudu hati-hatinya. Lantaran kidira teh adatna curang. Sok ngabongohan ti tukangeun. Nya tangtos pada diemutkeun ki. Hanas di huruf-huruf kitu. Jana mah moal mundur. Keur naon gunana jana. Sesirikna saban usik digemleng ku aki. Ari kudu mundur ngalawan pantar Bahdira mah. Tuh hadeta kabur jalu. Tapi ari iatna waspada sarta percaya kana kakuatan diri pribadi memang sakuduna. Ngan omat ti ayeuna kahareup peso balati jeung siku-siku nu meunang yeun aki teh ulah lesot tina awak hidap. Lain pikeun nandasa. Ngan bisi aya perluna we pikeun ngabela diri. Mangsal hapi mapatahan nu jadi incuna. Sapoe dua poe mah taya kajadian naon-naon. Memang teu salah. Ibarat seuneu di jero durukan. Sawaktu-waktu mun dikorehkeun burahay. Anu saterusna hurung muntab-muntab. Aduh kanca. Cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.